Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Wilujeng wengi sadayana tempakeun deui nami abdi Sekijar Nyewikna dina program Sunda Channel. Waktos ieu bade ngadugikeun warta tikait banjir bandang melanda pemukiman warga Desa Cibodas, Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Caah pacampur jeung letak ngabalukarkeun hujan badak kalayan intensitas tinggi. Banjir bandang melanda pemukiman warga Desa Cibodas, Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Caah pacampur jeung letak ngabalukarkeun hujan badak kalayan intensitas tinggi. Beginilah banjir bandang anu melanda Desa Cibodas, Lembang dinten Kemis sore. Tingkat cai dugi ka 1,5 meter. Caah ka hulu akibatna uruk di sisi walungan. Banjir mawa letak sareruntuhan tangkal langsung nabrak imah warga serta sababaraha perkebunan. Untung dina kajadian ieu teu aya korban jiwa serta karusakan. Sakitu wae warta anu abdi dugikeun dinten ieu. Abdi Sekijar Nyewikna ngundurkeun